Iya cengkatkeun kurang awak katanya. Ten 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 udang ten cengkatkeun awak katanya teu sare teh. Uten udang geus beurang lain di imah itu di luar. Di mana di luar itu di luar culak cileug si Uten tanya. Di luar ih kunaon kerek-kerek deui aya maneh hudang atuh era. Ih mamali ngulihat si Uten. Uten tuh digoying ke sholat subuh. Nah untuk Ten alhamdulillah gitu ai teteh. Di mana ieu teh? Di masjid di Tajung. Ada sugan teh di hotel bintang 5 Cil teh. Menikmat bobo di dieu nya Niraos Uten aduh. Ayeuna mah gugah bobo Ten teu para gelem. Ini juga aki-aki wae ai maneh atuh Ten. Buru-buru ka ieu era ayo urang siap-siap. Siap-siap ke mana ayeuna Heuh urang berjuang. Berjuang mana bedilna si Uten kalah nanyakeun bedil. Lain Ten. Bisi Uten rek balik atuh ngan oma rek usaha ayeuna mah. Kala Uten dek nama jelas kedap Duduk si Uten teh lompat. Si Uten turun ti halaman musola. Sapiruna eta musola teh sisina teh di lemur urang mah nyaeta ku papan. Genaheun pisan boker diuk atau kersasarean eueuh ti brawe si Uten atuh mana meureun geus capek diudag-udag ku bapana tadi beurang mana oge mah boga masalah jeung persoalan aya kasieun nu jadi bapana. Tekung silila si Uten ngurunyung ti cai nyampeurkeun ka urang. Terus si Uten cumarita. Geus panas nya heueuh matak digeingkeun geus panas Uten. Cek urang bae dia nempok ka si Uten. Si Uten pok di cumarita deui Joy. Uten mah dek moyan di payun. Nya hayu jeung urang moyan. Tuturkeun ku urang teh si Uten teh kahareup. Si Uten teh nangtung hareupeun musola berjeng tongongna teh kaseblot ku panon poe. Hate leutik urang ngagerih Joy. Ningali budak leutik culang cileung. Dipelong ku urang teh hareupeun musola. Si Uten bari nangtung teh melong nutup seukeut ka urang. Keur kitu urang pok cumarita ka si Uten. Ten. Cek Om Deni mah Uten mending kene balik. Da manya si bapa rek nyarekan ka Uten. Perasaanna bakal bager Ten ayeuna. Terus si Uten ngajawab Joy. Uten mah alim mah. Alim Dah si bapak tepeduli ka Uten. Buktina naon tepeduli ka Uten? Buktina lamun peduli ka Uten, penting tadi si bapak neangan ka Uten bener oge. Dipikir ku urang nya oge si Mang Acep teu peduli kalau jadi anak. Sapenting jemput si Uten eueuh teu diteangan. Padahal ti musola eta ka imah Mang Acep teh teu jauh-jauh teuing. Kahalangan lah ku sapuh imah mah meureunan. Keur kitu ku urang dibujuk deui si Uten sina balik ka imahna. Pok deui urang cumarita ka si Uten. Ten, jeung oma teh yeuh anterkeun ka imah Uten, pancek Uten geus si mamah mah bager. Alim mah. Da si mamah ge pasti kapangaruhan karena suka bersama-sama sok pacantelan wae Kadang Uten sok mikir Nah sok mikir Uten mikir kumaha Ten. Ari Uten budak gitu. Karunya oke bener si Uten Joy. Uten pernah mikir model kadinya Uten. Sumun sama li batur aya nu nyarius. Kieu cenah kumaha cenah. Cep nanya budak maneh teu jiga maneh teu jiga indungna kitu.
Uten sok nyeri hati om dikitukeun teh. Ngabatin om. Oh. Kadang Uten teh punya keyakinan tersendiri gitu om. Bahasana keyakinan Uten kumaha? Kadang cek Uten teh nya kitu Uten lain budak si bapak, budak si mama gitu. Ning Uten teh sok minang diantep gitu. Da Uten teh curiga om. Curiga kumaha Uten? Kan si bapak jeung si mama nu tos puluhan tahun berumah tangga gitu om. Banyak budakna segede Uten kitungan hiji gitu om. Dina hate leutik urang agerentes Joy. Buah-buahnya itu si Uten teh lain budak Mang Aceh. Lamun dipikir mah memang bener pisan Joy. Si Uten basa diajak nagih ku bapana jeung Mang Akim. Manehna dilakban bibirna. Dan Nurani nu jadi bapak moal tepikeun ka kitu tegana nu jadi anak demi duit 50.000. Lamun dipikir mah memang bener pisan Joy. Ieu teh tanda tanya gede. Nah si Uten teh budak Mang Acep atawa lain? Eta estuning si Uten oge ngarasa dipikeun Joy. Jeung ngarasa teu mirip manehna teh. Geus kitu urang tuluy nyusul tepus dicaritaan. Ten, om hayang apal ka Uten. Ari si mama bager teu ka Uten nu sabenerna sok perhatian gitu. Salah res nama om. Kumaha si mama teh kan kantong kosong teh sanes om kan bawa deui jeung bawa deui kan naon ten kan damel om. Oh damel. Jadi kan ini besok balik sore gitu om. Bisa sih Uten Joy. Om sok emut Uten dina bujur truk om. Kumaha Ten. Berangkat pagi pulang pagi om. Uten mikir om. Mikirna kumaha Uten? Si eta ira sarena nya. Ini pagi balik pagi.